Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh tina kolom pangawaruh pangteunya kalebet teh pemirsa bahasan wayang di dieu nama pangaruh Hindu Islam kana wayang ye yasana Bapak Asmala Suta sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pangaruh Hindu. Sanajan pangaruh Hindu geus aya di urang ti abad kalima keneh, tapi pangaruhna kana kasenian wayang mah kakara-katara dina akhir abad ke-10 nyaeta zaman Raja Darmawangsa. Dina rentetan raja-raja baheula, Darmawangsa teh kaasup kana tokoh anu luar biasa, boh dina pamadagan politikna, boh dina ngajalankeun pamerintahanana. Salah sahiji pangaruh Hindu nu nyata nyaeta ayana kepercayaan yen raja teh titisan dewa atawa dewa anu mijalma. Kulantaran kitu anu disembah ku hayat teh dina praktek nama lain dewa tapi raja. Doraka henteuna manusia ditangtukeun ku bakti henteuna kanu jadi raja. Kepercayaan sarupa kitu tangtu bisa nguatan kalungguhan raja. Darmawangsa anu jauh pamandanganana nyieun siasat anyar dina nerapkeun pangaruh teh lain bae ngagunakeun agama tapi make jalan kasenian jeung kasusastraan. Nya zaman hari tak mimitina carita Mahabharata disalin tina basa Sangsekerta kana basa Jawa kuna. Lantaran anu jadi pahlawan Mahabharata kulawarga Pandawa terah dewa tuluy dina saduranana diselapkeun pajar Darmawangsa teh raja-raja Jawa turunan Arjuna. Kukituna sanggeus ieu carita nyebar ka rakyat, kepercayaan ka raja teh jadi beuki kandel. Teu aneh lamun dina zaman ayeuna aya keneh anu percaya oge. Leuwihna ti eta ngaran Yudistira anu sok disebut Darmakusuma oge dirobah jadi Darmawangsa sakapeung mah. Rea ahli kabatinan anu percayaeun keneh pajar Yudistira teh sanyana mah Darmawangsa raja Jawa. Jabati eta ieu siasat anyar dieuntepkeun kana kasenian wayang. Tokoh-tokoh dina wayang diganti ku tokoh-tokoh tina Mahabharata. Kukituna ari sifatna mah tetep keneh nyaritakeun karuhun. Bedana ayeuna khusus ngeunaan karuhun raja. Pendekna ti mimiti zaman Darmawangsa akhir abad ke-10 wayang teh geus dijieun medium atanapi alat propaganda. Di urang anu dijieun medium kitu teh mimiti namah pantun. Dina pantun disebutkeun asal usul raja anu marentah teh ti kahyangan. Bedana dina pantun mah wungkul mangrupa carita henteu dibungkeulekeun cara dina wayang. Beuki dieu ieu pangaruh Hindu beuki jero nepi ka anasir asal mah kadese. Ana nepina ka urang geus mangrupa campuran anu kacida galona tur geus asa jadi milik urang anu asli. Dina teknik jeung dina bahan-bahanna tangtu beuki dieu beuki alus ngan bae tangtu ngalaman kamakaran anu mangpuluh-puluh taun. Tina lontar diganti ku daluang, saterusna diganti deui ku kulit kebo. Mimitina mah sok ngahaja milih kebo anu budug ngalah babari ngukirna. Dina zaman Demak biasana sok dipulas ku air emas nu matak sok disebut kidang kencono. Pangaruh Islam. Dina asupna Islam ka urang ceuk carita ku jasana para wali. Ieu kasenian wayang teh geus kacida ngadakina di masyarakat. Pendekna kalah kumaha oge moal bisa dileungitkeun. Kukituna tibatan dilarang matak baruntak atawa matak ngajauhkeun jalma tina Islam. Leuwih hade ieu wayang teh disahkeun atanapi dimeunangkeun bae. Dina dekna tangtu rea hal anu patonggong-tonggong jeung ajaran Islam, tapi terjadi halangan
Asal dina samemehna ngawayang kudu nerangkeun heula kakawasaan pangeran jeung nyebutkeun kaunggulan Islam. Agama heubeul diganti ku Islam. Demi lalakon mah bebas. Masalah nu matak sulit nyaeta ngeunaan kalungguhan dewa. Zaman harita apan siwa teh dianggap pangeran umur bang alam. Ieu kudu dipiceun sanyana mah. Tapi kunaon gantina da piraku ari Gusti Allah mah diwayangkeun. Ku kituna dewa siwa tetap dihirupan ngan kalungguhanana diturunkeun jadi turunan Adam. Kitab anu pangkahotna anu nyebutkeun pajar siwa turunan Adam nyaeta Serat Manikmaya, biasana Karatamur Sadah. Ieu teh dianggitna zaman Kartasura keneh. Mun ditilik tina hasilna, sanyana wayang teh leuwih nyata dina ngancurkeun sesa kabudayaan Hindu tibatan nyebarkeun agama Islam. Lantaran wayang teh ti baheulana mula geus ngandung sifat mistik. Atuh dina zaman Islam oge teh hese ngarobahna deui. Upamana dina mistik mah aliran-aliran teh sok padeukeut. Komo deui mistik atanapi tasawuf Islam anu asup ka Jawa mah ninitina tasawuf anu kapangaruhan ku Hindu. Mun dina Hindu aya paham Brahman jeung Atman, dina Buddha aya paham karma jeung sangsara. Dina tasawuf Islam aya paham khulul. Ieu teh ajaran Ibnu Arabi. Nurutkeun Ibnu Arabi mah makhluk teh bisa ngahiji jeung kholik. Kepercayaan harita mangrupa campuran antara kepercayaan asli nyaeta Jawa, Hindu jeung Buddha ditambah ku pangaruh Islam nya pagalo deui ngawujud sarupa ilmu kabatinan anu umumna disebut kawruh kajawen anu museur dina kalimah manunggaling kawula Gusti. Parabot-parabot tina kasenian wayang diloyogkeun kana kepercayaan mistik Islam. Dalang lir ibarat Tuhan, wayang lir ibarat manusia. Hal sejena anu penting nyaeta arabisasi. Kecap-kecap anu aya dina carita wayang meh kabeh ngaran-ngaran anu aya di parios-parioskeun sangkan bisa ngantet kana salah sahiji kecap Arab. Mun seug eta kecap-kecap bisa ngomong, da moal teuting darengek jejeritan ku dipaksa dikitukeun teh. Teu mustahil aya kecap anu nyengsirikeun bari nyenghel ningala kalakuan manusia zaman harita. Leuheung anu kabeneran deukeut kecapna. Upamana ngaran Amarta dianggap asana tina kecap Amaro, hartina parentah. Cenah Amarta teh hartina mah anjeun marentah. Kitu deui kecap Hastina diparioskeun disambungkeun kana kecap Arab Hayun. Hayun teh hartina hirup. Ari nyenikna upamana lebah ngahartikeun kecap Pandawa. Cenah asalna teh tina kecap Dafa'a, robah jadi Dapa, dina rangkenan Pa jadi Padapa, kaselapan aksara irung N jadi Pandapa, antukna jadi Pandawa. Bisa jadi ku ukuran zaman harita kajadian serupa kitu teh kawilang wajar. Tapi mun diajina zaman ayeuna bet asa hianat kana dunya paelmuan. Memangna baheula mah jalma-jalma teh baroga kayakinan pajar sumberna sagala rupa basa tina basa Arab. Orok cenah lain nyebut hao hakeng tapi rek nyebut Allahu Akbar teu bisaeun. Aya deui nu leuwih aneh. Cenah lamun seug aya orok 10 hek dikerem tong dicampurkeun jeung jelema ukur di paraban wungkul, tangke pagegedena pasti ngarombongna teh basa Arab. Kaayaan sarupa kitu teh daya bedana ti urang Eropa anu baheula boga anggapan yen sagala rupa basa teh asalna tina basa Ibrani nyaeta basa Injil zaman Yesus. Ku kituna atuh ayeuna mah ilmu sarupa kitu teh geus meujeuhna diomean, ngaji kabatinan atawa agama mah teu kudu ti dinya. Ayeuna mah buku geus rea jeung falsafah wayang teu kudu diteleuman bari make jalan eta. Mun patokan anu dipakena geus salah, atuh meureun hasil anu katepina oge moal jauh tina salah. Ana geus asa bener dina salah, apan manusia mah pang cilaka-cilakana. Pendekna dina zaman ayeuna wayang teh geus mangrupa kasenian anu sifatna hiburan. Tibatan kagok mah mending ngancik dina istilah seni atawa hiburan bae. Demi ajen mistikna teu kudu diselapkeun kana asal usul kecap.
Cukup ku ngareka carita anu eusina pinuh ku lambang jeung piconteun hirup anu hade. Tamat cenah pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.